warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung ipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineureuh puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisanageuna nyaeta nikmat iman sineureuh Islam. Shalawat dan salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, mobil khusus karerencangan simkuring anu awet ngora Kiai Haji Sajudi awet ngora nya puntuna tinggal 2. Oge kareng-renganana Kiai Mustari, Kiai Haji Amai, Kiai Haji Atta, jeung kiai-kiai nu kula teu wau. Mudah-mudahan kiai-kiai, ustad-ustad diparengakeun umurna, dibere sarehat, dibere barisan nyandung. Rahmat amin ya hayang bae. Ulah di oge ka tamu urang ieu Abuya Haji Adung di Cisoka. Aya deui hiji deui Abuya Hendi Cisoka keneh. Aya deui rekan Haji Supendi anu akur tipikal ngajingna kebenaran Haji Supendi na keur honeymoon. Tatali jeung memang nyana laku deui. Malam ieu urang mengaji nya nama duaan ngaji. Ngaji ke tinggal yang nama praktek ngaji. Urang ngaji ke nih panitia penyelenggara walimatul wakilah masjid Rahmatul Ummah anu kusim kuring dimulyakeun oge sami-sami, mudah-mudahan urang sadayana dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Cita-cita panitia
Kiai Haji Saryudi berikut rengenganana dina sasih roah sumping kesimpuring dijawab akhir roah datang deui can dijawabkeun kumaha Syawal datang deui kuecan mudik. Jadi ke atas mudik bahe dah alhamdulillah sudu kana waktu ya kana mangsa malam ieu sakumaha anu direncanakeun dikersakeun ku Gusti Allah urang kalumpur dalam rangka wanimatul gunting kita. Hari gunting kita kos itu mah tertarik. Aing gunting kita mah lain gitu kayak Haji Saryudi. Ye, dengekeun ye. Jadi kita saja gunting tina emas. Jadi kita gunting aja kuat. Eta tertarik kos gitu. Aing gunting kita kos ieu mah gunting tadi anjar nyolain. Jelas geus pekak berarti kuari urusan pembangunanana selesai segala rupa selesai dalam 3 tahun masjid ieu. Alhamdulillah tuh satya mentereng mana luhur mana buntu kita mulai mana hareupeuna mana tukangna mana umi mana di mana. Ya Allah ya. Tapi kulama nyabakan dia teh asalnya bakal lembur sorangan. Lagi sebab dulur kulama lo balik dia memantap kuali dari dia dulur kula. Ayah. Itu mun dicaritakeun masih kene. Ayat tetesan jadi kuburan kan di mana di Barmawi masih dia kan masih itu muncul tekan turunan kayak di Haji Saryudi kayak Nabi Adam. dulu kali Masya Allah kan. Alhamdulillah malam ini kaparagi jeung dulur. Mudah-mudahan kumpulan orang yang dulu seagama dibentuk ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah kumpul urang ayeuna mudah-mudahan ke akhirat kumpul biji jeung ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Baheula aya hiji kiai eta kiai geus teu mengenal dunia. Ya nama mun dibere mobil ge deuk embung, dibere motor hom, dibere jabatan hiji Allah. Jadi yang nama tersebutna ibadah beres yang nama gahan lagi kaina gahan lagi kaina tapi cangkang umur 40 tahun cangkang bujangan makna ningali boga anak 40 tahun bari magahan ngaji encan kawin ninengen jeung cangcaya. Nah ieu teh urang naon budak teh make jeung encan aya minat kawin asal ditanya bere kawin gitu asal didatangan awewe gitu dititah milih awewe
akhirnya dikawinkan lah ku indung bapana sanggeus dikawinkan atuh biasa ditinggalkeun di kamar eta nya mah panganten teh panganten dideleukeun pamajikan atuh pada ieu teu babanyot paling cekak itu babajikan anaknya langsung buka pikiran beren naik kiai mah kieu beren lambat malam kedua sarua malam katilu sarua malam kaopat sarua kalima kagenep katujuh datang ke 20 hiji pamajikanna frustasi normal henteu sih ditungguan ku pamajikanna teh datang ke 40 poe lah dan pamajikanna dicoba aing geus sataranjang yang dari kamar soalnya bahasa kita masih di masjid kene ya ternyata di sataranjang istimak KPH istimak nggak ada yang kasaraki coba akhirnya salakina datang sekitar jam setengah 10 tas di masjid terus bagaimana ngaji lah buka kamar nyana geus sebel genyem nasi sebel genyem kita bahasa Uni Soviet kita sebel genyem akhirnya nyana ngangkarak salakina kieu ditoelan genyem akhirnya encan aya keputusan hukumah mana kita ningali ieu sigana budak teh can bener nya umur nama geus 40 tahun aya urang dieu mah pan memeh nikah teh memeh nikah teh memeh nikah teh urang dieu awan caritakeun na'udzubillah min banyak lindungna ayahnya dia kumaha ka pemajikan kadeuleun aja biasa-biasa baik sonona jak mah mah baheula keur ngora atau panangkeun teh sono pan sia lamun biasa bae nah nu dipake karena ku kaula di dunia ieu diwati Allah malah kepanggil santri kosim wow lagi ngomong kula mai dibere nanaon ge nu kadeurna Allah jadi atunya dikawinkeun ge sakadar nurut ka mare jeung ka bapa adapun hate kula mah Allah cak mana sanajan Allah-Allah pan Allah ditakawin Kanjeng Nabi ge kawin, wali-wali ge kawin, kiai ge kawin. Komo bangsa kiai di dieu mah. Nu kanyahoan aya nu teu kanyahoan aya. Kawin sia biasa. Masya Allah. Akhirna ya cuma sakiana teh tungguan kula aya amper naik selama ini setanggung terus bisa naik amper panjang mah kalau ingat ke Allah terhayang mana jelema lamun ingat ke Allah terhayang mana nah kamu lahirna nyana ngerenungkeun ja Kanjeng Nabi ge kawin ja para aulia Allah kawin ja para ulama sholihin ge kawin ternyata berarti ya beneran ya ieu teh kudu imah tangga nu bener
akhirnya biasa nyana malaman pertama alhasil sabak dak nyana jimat jeung pamajikan anak Masya Allah toker jadi kolok berenya langsung hamil bunga hidung bapaknya Masya Allah alhamdulillah ngantuk hamil ngagedean 8 bulan borojol ngalah Masya Allah anak lelaki bagus kasih atau garangnya diikut cerita di luar negeri lain di santri biasanya ini makan luar oh malu kasih ibu pingin kali gitu sakit kasih cak bobo jadi dia kasih dia cak bobo ini setelah sakit kemudian dingin jin buntu tanah kasih pagi ya kasih lah keceritakan mah sabada lahir anaknya mau si bapaknya kiai tersebut akhirnya diurus ku aki jengkul ini cek orang Bandung cek orang dia bawa pakolot makolot serem tangannya di Bandung ada Garut aki nah itu buah pakolot nah makolot nah terus itu tak bahasa nah diurus gede akhirnya dididik segera dididik di mana terus dipasantrenkeun kacaritakeun bisa lahir Masya Allah lu kaliwat ngaran ilmu alat dimimiti amil datang ke Alpiah ditanya naon bisa mantek dimimiti sulam datang ke Syamsiah malah martir dia di bawah-bawah jago mantek bilaga johar makun juman teh usul pikir dimimiti warokot datang ke Jamul Jawame dilakukan wah hadis yang musolahat hadis-hadisnya itu kene tafsir berikut musolahatnya disurkan pintar luar biasa bangga akhirnya boga incu ngaluwihan di bapak Masya Allah kunaon eta kulantaran bapakna nyana ingat baik Allah tuh anak bener tersepen HP anak musola itu tersepen HP tadi makinnya di HP buka opat jadi buka opat HP lah parang di nyana parang di pemajikan parang di khususon ngaruhi saya sih kayak ini HP tambah ya yang naon nah istri gue gitu pertama rahasia perusahaan bangga akhirnya boga anak luar biasa pinterna kabelah dia memeh ku akhirnya dan dikawinkeun Masya Allah eta jelema ngaranna di ngarangan harita Sakdun teh bener bahagia nya nama eta beuki asal diundang ngari model kieu nya nama hees ulah sok serius di imah hees bae di masjid hees jangan masjid jarang masjid hees bae kam majelis taklim hees aduh tekaburu kadeuna tekaburu gawe tekaburu ibadah kadeuna akhirnya terus ku akhirnya teata dinasehatan ya bapak siapa tak sare baheula teh jeung eueuh hiji jelema luhur sare bae siap urang ngees bae
Masya Allah isya ngaji bisa ku bisa tapi ngehes bae campur wakilan bangun aja tinggi suka udah lohornya sholat bangun demi gituan terus SD udah masak asar asar udah maghrib udah bisa kok mau penting wah itu boleh ceritakan kalau orang hilang masalah mau pamajikan awewe bukan salah ke HSPT kesel dagang itu artinya lagi diragap gitu HSPT kesel ini mah Masya Allah di udang tapi kikiran nih kayak golepak nih ya ayah bangun dan santri minum es kebelah lain sebulan 2 bulan tahunan sanggesa bisa ngaji teh setahun 2 tahun datang ke 10 tahun di umur 30 tahun datang ke 40 tahun teh gawe HES Masya Allah kan akhirnya di sidang lindung bapaknya sadur sia iya Masya Allah aing bunga bukan anak sia saya cerita pinter ngaji kuari ke mau nanya nanaon umur teka jawab usia tapi udah pegawaian HES lebih udah usia kira HES iya siapa nomor yang sah udah ayo naon mah si udah HES mah cirkulama daripada bentak haju ngobrol-ngobrol gelut paruguh jamang paatan HES cakulamah daripada luntang lantung kepada rubuh zaman HES cakulamah daripada pepelakan sakadar mun melakor mah aju buahan aju dijual ke pasar urusan nangan duit doang mendingan HES kula kiai ceramah kori ngaji Quran ya kadelena doang ngaji teh horenganan maksudna aja duit keneh mah kiai goblok teh kori tolol teh mah maneh HES mah daripada ngomorol bae mah jeung bapak makolot jeung aki atuh maningan HES mah Masya Allah mah pikir man ke di akhirat mah daripada ngobrol teu para rukun maning HES boleh panggil kan mana di bapak nama kolot ibu dak ngomongnya mah bener dah tapi bapak HES baik ay main lagi sih kurang depan untungan kurang juga mah isin bedanya itu mah itu benar udah sholat akhirnya ya sababaraha tokoh masyarakat anu ngabutuhkeun manehanana lantaran manehanana kabeja hebat ngajina pangalamanana pangertina akhirnya dibutuhkan ke masyarakat tetap HES ditanya kiai sadul saya HES pulang begitu jaga jelema luhur anu HES kolek pak wah ini bulan tuh bisa diajakan ngobrol sadul udah siap kurang HES siap dan tuh umat ngabutuhkeun siap ngabutuhkeun tuntunan siap anu butuh pikir, butuh alat, butuh bilaga, butuh berbagai-bagai ilmu. Itu butuh tuntunan siapa orang HES bae. Ya coba yuk ngobrol ini, ayo ngobrol. Caknya ngobrol jeung ente mah dosa.
nikmat TGS ya Allah bisa dikit-dikit kabelah dieuna mulai nyana bentar bareng bentar terus nyana lempang ke masjid nyana di masjid ngeluhan masjid barengan masjid bunga masyarakat komo bapak kolot jengmak kolot nemu si sabun eling si sabun kau masjid alhamdulillah ya Allah akhirnya si sabun sholat Allah sholat assalamualaikum Allah kita rungguan ke masyarakat kita ngobrol di saat ini kita nangis isuk di duha sholat datang ke Zohor biasa sholat komat dengan sebagai adzan komat misalnya sholat li nyata sholat Zohor sholat itu datang asar di asar ya betul sholat di rumah tidak sholat di makruhnya terus baik paling pintar kiai tapi tas asar ke sholat Allah anu nanya sadun ini tas asar kalau sholat teh Allah ini sadun sekali gak mudah dia bisa diajak ngomong sholat teh coba dengerin coba penting coba ayo pentingnya sholat teh heesan dia udah kamari hees baik wahai bertabai akhirnya ngintip coba datang ke Irah si satu coba kayak jawab barang penting nyana keluar jam 12 tutur ke berarti tutur ke kuburan dia sadun Aisyah iya batu hayang ngobrol ke kuburan mendingan ngobrol jeung ahli kuburan dari gua pada ngobrol jeung saya mending ahli kubur lain gitu sih mending ahli kubur bisa ngobrol siapa bisa ayo nggak bisa Masya Allah teman bangsa ini bisa jeung ahli kubur jadi jeung kamang-mangna tapi jeung jurig biasa anehnya soal ngobrol ya ahli kubur ya anehnya tahu Masya Allah jangan si satu kayak masjid ini semua baik di rumah ayah ngobrol dengan sholat Allah sholat di Allah waktu nyamuk sejauh waktu sejauh naon sholat di Allah akhirnya dialusir ribet sadun siap kemari hidup efek wari udang waktu sholat teh saya ngobrol terus keluar terus keluar dia akhirnya nanya diusir keluar cumplang campling di talunturkeun budak berarti talunturkeun sadun edan sadun edan atau guys saya diedan-edan ada jangan mau diedan-edan joget joget Masya Allah disebut edan teh joget kabelah dia udah terus sapoe gopoe sebulan gopoe sadun teh terus baik cumplang campling diedan-edan kebenaran nyana ndek di paehan budak teh malipahnya stop lupa kayak gitu mah ayah bangsa 100 ditaripahan kapanggihlah kuki Muhammad ngajagaan budak langsung nanya sadun siete di paehan ulang mah kurang di paehan budak sia mengantar si sadun di paehan budak nyana ngaku dulu Allah
Ceknya aing mah deuleu Allah. Aing ka deuleu Allah, gimana jadi paeh? Bedakeun sia teh ngaku deuleu Allah emang bener. Saha nu ngaku deuleu Allah? Budak mana anu ngaku bahwa aing deuleu Allah? Bedakeun budak mana? Saha sia tadi anu ngomongkeun bahwa si Sa'dun deuleu Allah? Tah ieu cenah ieu. Jadi kalau punya lupa keduaan ditinggalkan lupa kalau isinya nyaho bahwa aing Allah mah iya itu serinya nyaho aing Allah itu horenganan anu papadan Allah mah nyaho pokos jelema sekaya yang teh aku pokos jelema proposal jadi proposal atuh sarua aku tanya ke mereka ngaji apa mantan muinya aku ini bangsa nama aku itu budak letik ayah hebat nyahuun bahwa si Sa'dun teh orenganan hati nama marifat. Nah kebelah dia geus mulai bocor si Sa'dun teh orenganan hatena ieu wau ka Allah nya nama wau ka Allah teh di pipidingan ditutupan ku hees bae wau ka Allah teh mau ngobrol jeung jelema wari eedanan si Sa'dun teh geus awas ya ka budak leutik teh ulah sakali-kali deui ngabedakeun bahwa aing teh wau jeung Allah awas aing ge moal ngabedakeun ka sia aya budak leutik nyaho Masya Allah akhirnya nyana kadinya deui ka masyarakat diadakan ngobrol ku ari mah berarti umur bangsa geus 50 tahun leuwih Sa'dun ai mana ieu tos di mana henteu tos di mana cekeun ieu aya masjid butuh imam butuh pengurusan sebab panunya kalau masjidna kudu nu bisa ngaji ngarti ka agama bakal maneh ieu bari dibutuhkeun cekel ieu masjid urusan ieu masjid nu mana ieu tah masjid ieu nu anyar coba ulah dekadinya mana ceknya ieu golok golok di ragaji mana geus naon hadirkeun paeh kita urusan masjid ayo hadirkeun tarima ku ari pengurusanana insyaallah diterima mana golok mana martil mana ragaji naon tadi dibikeun tah golok Sa'dun tah ragaji tah martil datang nya ka masjid jandelana udana di ragaji cak masyarakat ieu na bangun mahal 3 tahun ieu na bangun kudu diragaji pasien tidak urusan pasien ieu kabeh masyarakat kita urusan ka aing percayakeun ka aing atuh pan diragaji ulah ngomong sia makanya kudu poster wawang punya diragaji langsung di naon kitu ngaran dibacokan dibeureun wah Sa'dun teu beres edan beneran di Sa'dun akhirnya Sa'dun dipanggil wari ulah mimpin masjid sia ulah urusan masjid ieu kunaon beak masjid ieu bisa-bisa masjid tadi ajarna ajur ieu aing tanya itu udah bisa diragaji di pamarentah mau beres sama ieu sholat di masjid ieu mau beres iya jandela jeung lawang kaabdeun aku aing bau getih masyarakat hangru ieu masjid udah suka kasinggung teh ieu mah cerita dongeng henteu ulah lah kan henteu ieu mah henteu kosong pakai jalan saya di masjid lain gula masyarakat lain gula ke masjid dan tumbuhnya mana jalan masjid ini lain nah yang lain kabut
Iya bahaya nu sarolat di dia bahaya makanya moal kentem tenang. Masya Allah isi sadun orang-orang ilmu lain ilmu macam kita mau tapi juga urusan bosnya sadun ya kira-kira siapa mau di urusan bosnya ini masih tahun dan dibongkar upah Pak sadun gak urusan bosnya masih beak di makalnya masih beak deh ayo upah bakal dihancur kerjanya kayak beres itu upah ya anunya saya upah ya Masya Allah ini jadi aku ada itu aja mah ya lah akhirnya cuma iyo itu dong yang lain asadi si Sadun jadi hebat iya ya berat akhirnya si Sadun diamankan ke kumahnya nabe nah kuari madara latah jelema kemanehanana ngadengikeun petua-petuana sebab geus gajahoan istimewana si Sadun aya nu ngomong ke Sadun ieu aya hiji jelema mulia kulat eureun karunya biasa datang cari anak-anak kulat ge milujeun cek si Sadun atuh kunaon yang jadikan mulia manengan yang jadikan awak sia jadikan mulia mah keur diganjar ku Allah teu kudu dijadikan aya awak sia mun ku hari kiamat si itu mah ka surga nu mulia sia mah ka neraka ieu pan kiamat beun atuh ninggal jadikan awak sia daripada nu mulia dijadikan geus puguh nu mulia mah keur diganjar dilengit-lengitkeun dosana ku Gusti Allah ai sia nanaonna yang jadikan mah teu kudu yang jadikan batu urang lamun memperhatikan nu ceuri tambalan awewe asal kurang apakah ceuri naon asal lebaran teu beuleikeun baju ceuri asal dicandung sia perhatikeun ku sia awewe mesti capek aing mah memperhatikan ceuri ji jelema calon lurah elek ceuri jelema caleg elek ceuri jelema calon bupati elek ceuri jelema yang naik pangkat dan naik pangkat ceuri capek ceuri nu asli mah ya dina Al-Qur'an kusia perhatikan wa ila suhufun nusyrat ketika buku diturunkan dibagikan buku ka kalayangan kaleungeun masing-masing lain leungeun anu nyokotan buku nusyrat buku digelarkan haliber datang kaleungeun masing-masing aya nu meunang leungeun katuhu aya nu meunang leungeun kenca aya nu meunang ditonggong buku tersebut teh kapan dibuka eta teh tulisan-tulisan amal urang tah sia wari amal-amal sia teh bakal aya di buku sia makanya eta bakal diangsongkeun ka Gusti Allah buku sia teh tah kieu tibalik datang ka ayeuna walak sia nu bener nu mana puasa sia nu bener nu mana kemudian segala rupa akhlak sia nu bener nu mana kok makanya dicencerikan katakan Al-Quran wa idza suhufun nusyrat ketika buku diturunkan digelarkan dibaca kurang perilaku kurang nah ieu aya segala rupa ayo waktu sia mamawa jahe ngaju disedekkeun ku sia di pos kamling ngaju dibelikeun baso eta ditukerkeun jeung susu ayo sia masa ku sia ini bakal aya tulisan sia ayo waktu sia eta dibere duit ku pemerintah ayo ku sia digunakeun dibeli di naon itu beli pakai beli barang dahar ayo didahar ku sia atau sia boga hak dari pemerintah ketika boga hak mesti pikir tante duit naon eta sia bakal disidang sia ditulis di buku eta kapikir ku sia yang jadikan batu lah diri sia tadi jadikan goblok ku sia si Sadun mah langsung ini teuing Sadun edan tapi bener Sadun edan tapi bener Masya Allah kan orang yang mencarikan membandingkan diri orang lumayan para aulia Allah menggapai ginjal emak jadi
kenal penting lain yang cari karena tadi mah cari buaya. Cari buaya. Buaya darat. Dicerikan ketika buku turun di langit, di luhur, dibuka segala rupa pegawaian urang aya, amal-amal urang aya. Isin amat ketika amal urang garoreng di buku urang aya, ya Allah ya Rabb. Kemudian urang dirinya dan dikarakakeun, ya Allah ya Rabb. Timbang amal, salatna, puasana, zakatna, segala rupa muamalah-muamalahna, perpolitikan-perpolitikanana, apakah moal disidang ja bakal disidang. Urang lamun urang ngadengekeun dajjal, caritaan dajjal teh bakal diturunkeun di akhir zaman sabada Imam Mahdi. Eta dajjal teh kapan propaganda lamun nyaritakeun sorga aslina neraka, mun nyaritakeun neraka aslina sorga. Kurang lamun diamati ucapan Kanjeng Nabi tentang dajjal naon bedana jeung ayeuna anu dipropagandakeun teh sorga, kebuktian anu bakal jadi neraka teu kudu dicaritakeun dukun. Orang dajjal teh awalan asli dajjal teh kos itu saanu milu ka dajjal dengan propaganda sorga aslina neraka, saanu teu milu ka dajjal lantaran propaganda neraka padahal aslina sorga. Nah iyalah untuk dipikir kurang lamun dajjal propaganda model kos itu aslina goreng memeh dajjal aslinya dadajalan teu ieu propagandana sorga nu ieu propagandana sorga nu ieu propagandana sorga tapi kenyataanna jahanam neraka. Nah ila para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cerkisadun pikir ku anjeun ketika buku tersebut aya di leungeun urang, dibukaan ku urang, ternyata amal-amal urang teh loba amal anu goreng lain teh rek dikanarakakeun neuk saha anu nyalamet ceri teh di dinya. Mani nanya cerikan eta urang mah dosa teh dicerikan tapi lamun ka masjid atuh lebih sendal ceuing. Jadi kurang cerita urusan dunia di dunia. Masya Allah kali. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ialah sadun. Cek si sadun jelema ka sorga. Aya anu sakicep ka sorga. Aya anu kosmanu ka sorga. Aya nu lumpat ka sorga. Aya nu leumpang tapi datang ka sorga. Aya nu esod-esodan tapi datang ka sorga. Eta mah geunah neraka ieu urang mah teu kadeuleu acan sorga. Kok masih kena seserian teh ceri ketika urang nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, haji jembatan teu kadeuleu teu jebur ke neraka. Kok make jeung teh ceri? Cerikan diri urang ketika urang nyebrang jembatan teu kadeuleu. Masyaallah kan. Kabeh jelema teh nonton kisah dun asal diuk kisah dun di Tarangga, asal diuk di mana bae disalamperkeun, asal diuk disalamperkeun lantaran ieu ucapanna menyentuh hati. Terakhir jadi sadun wayahna jadi sadun ye ieu urang yang nyalametkeun diri ku amal teu bisa urang nubuan fadl Allah ngan aya hiji nu bakal nyalametkeun ialah kapal. Tah ieu kapal ya di akhirat urang santri geus ngagarulung di sisi neraka dipimpin ku Kiai Saryudi, Ki Mustari, Ki Amai, nya ge termasuk ke neraka eta. Kiai-kiai ge. Nah, masyarakatna kabeh Kiai, kok Kiai ieu encan ka sorga? Kadeuleuh main ke sorga. Emang Kiai kurang sih mantar kita teu kadeuleuh. Aing kan ngeriget motor kieu. Poho eta mah. Kudu santai ku ari mah. Nah, anjung kuari ieu loba dosa-dosa nu sejen teu kadeuleuh. Anjing ieu urang kumaha ieu urang hayang ka sorga. Oke.
nungguan kafal rahmatul ummah. Masya Allah. Ya Allah. Nahodana di Mustari. Kemek kisah Yudi. Ki Amai Calo. Amai Calo. Duran di Gajata. Calo katanya. Ayo masuk. Sorga. Masuk. Oh, kurang santri arasip kabinya kau. Anu mere 10 juta dihareup. 5 juta di tengah. 1 juta 2 juta rada sisi. Anu bangsa 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 gantung. Aduh semen sasak gitu kan. Gak gantung. Geus teu mahi kapal teu mahi. Geus diasupkeun ka jero ge hese. Jana meuli tiket tangan saukur 10.000 baheula. Atuh. Batu berangkat calo teu ilu. Sebab bageulana nyanangan ngahayu-hayu orang nyana henteu jadian. Sial teh calo goblok. Misal da ieu mah. Waduh, masyarakat Batu Narae kapal tinggal calo bae dadah. Sakjana mah Tasik bener. Tah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bayangkeun ku urang ketika buku urang diturunkeun kemudian dibaca ku urang nu bagus pahala liber sakicep, nu bagus pahala liber kos manuk, nu bagus mah lumpat bisa jeung sajabana. Tapi amal-amal urang anu neuk dikahareukeun amal naon atuh ja salat ge urang mah Allahu Akbar Allahu Maha Agung ai hate mah jakas motor. Teu bisa. Maka iyalah bakal nyalametkeun ieu kapal rahmatul ummah. Betapa untungna urang dieu anu peduli terhadap pembangunan dieu. Jelas berarti geus meuli tiket jang nyebrang. Betapa untungna anu meuli tiketna rada gede. Lamun tiketna nu tadi teh ya urusan anangan sakadar 10 100.000 eta banyak nama. Atuh gagantung karerap gede. Ngan milu tetep kaneram ge bingung. Jadi berarti datang ke pinggir soda hideung. Aduh, aya neraka oge, aya neraka. Ngan deres tawa milu calo. Tinggalin. Lah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sadun caritaanana seperti eta. Nah hikmah daripada cerita eta hiji timbul sida sadun jadi wali teh horengan ti bapana baheula. Kawin teh lain ku nafsu manehna mah kawin teh ku parentah Allah jeung nurut ka indung bapa. Kurang kumaha geulis jeung kurang kumaha pinterna eta pamajikan tapi tetep bae nu ditingali ridho Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada rumah tangga nurut ke Allah, nurut kana sunnatul Rasulillah, ngahasilkeun anakna jadi wali. Ai urang mah pemboga anak teh sakola sia. Didaekeun sakola. Nani? Sia kudu teh daek sakola teh nani? Carakan. Emang kieu turunan beureung bah. Goblok sia. Turunan. Gisin nah sehingga ada kurang jima kurang bersetubuh jeung pemajikan ulangan sakadar ku nafsu tapi ingat kurang bakal neteskeun darah daging kurang kaperanakan pemajikan kurang anu bakal ngajadikeun nasab yakni turunan. Ingatlah ka Gusti Allah tuturkeun Imam Syafi'i apa buka anak mata tara kisah. Masya Allah karim. Kumaha Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mah lamun deuk jiwa jeung pamajikan anak maca kulhuna 1000. Tuh siapa waduh. Boro-boro hiji boro-boro 1000 hiji henteu. Ala wudu heula, salat heula, maca kulhu. Pamajikan geureun geus pulsa polisi. Isi salah kinder teu moal sakan. 1000
Masya Allah. Beres baca kulhu langsung cekel pemajikan tarang lah. Baca Allahumma inni as'aluka khairal khairal ma fi khairal ma jabata wa a'udzubika min syarri ma terus usap di kahandap. Usapan katakan merang ganjaran anak 20 orang usapan pemajikan ganjaran 20. Masya Allah. Aduh, diusap lagi orang terus ke handap tuh datang ke beuheung usap terus dibeuheung terus ka beuteung beuteung usap tah dibeuteung terus ka bujang komo mendoton ome tah tidinya mah terus di bujal mah terus karengkul liwat tah usapan eta boga ganjaran 20. Masya Allah parah diukuran ditangkep namun ditangkep ganjaran 40. Masya Allah yang menisun dicium ganjaran 80. Ya Allah ya Rabbi wah tuh lamun urang jima jeung pemajikan ganjaran 200 jima jeung pemajikan 200 lamun sapeting 2 kali seberapa? Tuh lamun 3 kali iya kena 100 lamun sapeting bisa 4 kali berarti ke rumah sakit seorang itu kan ganjaran iya cerita. Nah, mau orang kayak boga anak lu soleh, ikut hese nyaritakeun soleh. Hese mantap kula ngantren nyu masih kene aya nu ngalah santren. Di Cilongok kuari santri teh aya 1000. Alhamdulillah orang nyaritakeun di Caringin aya 800, 600 masyaallah bunga. Aya deui di Garut aya anu boga santri 400. Lah ditu aya deui bunga masih kene tapi dibandingkeun jeung lobana manusia di Indonesia, masyarakat di Indonesia emang sabaraha buat santri sa Indonesia teh santri sa Indonesia ngan aya kualitasnya ngan aya 10 juta santri salafiyah sa Indonesia 10 juta di masyarakat Indonesia kabehna kuali aya 300 juta kita men 300 juta dicopot 10 juta sabaraha persen sakitu teh santri sa Indonesia teh salafiyah mangan 10 juta